Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjakeun ka hadirat Ilahi Robbi rehna dina dinten ieu urang bisa ngamimitian deui ngalakonan pembelajaran dina basa Sunda. Hal anu bakal katepikeun ku ibu ka hideup nyaeta diantarana ngeunaan rarangken. Nah, samemeh kurang ditepikeun ngeunaan rarangken berarti aya nu disebut tina kecap rundayan. Naon anu disebut tina kecap rundayan? Kecap rundayan nyaeta mangrupa kecap asal anu ditambahan rarangken. Kecap rundayan bisa ngahasilkeun sawatara kecap anyar atawa kecap anu beda tina harti anu sabenerna. Proses ngawangun kecap rundayan disebut afiksasi. Nah, ayeuna ngeunaan rarangken. Rarangken disebut oge afiks. Naon anu disebut tina rarangken? Rarangken nyaeta sora anu ditambahkeun kana kecap naha ti mimiti, maksudna kecap nu ti mimiti, kecap tengah, tukang, jeung barung. Rarangken teh pikeun ngawangun kecap anyar anu artina ngahubungkeun jeung kecap asal. Papasingan rarangken. Sabenerna rarangken, kecap rarangken di dia hidup geus paham sabenerna mah. Ngan lamun misalna nilikana basa Sundana hidup tangtu di antara hidup pasti aya anu ngarasa bingung naon sih nu disebut rarangken. Nah, rarangken lamun dina bahasa Indonesia mah sok disebut imbuhan. Nah, tina kecap imbuhan mah tangtu hidup paham ya. Nah, lamun dina istilah imbuhan kan aya awalan gitu kan. Nah, ayeuna mah dina istilah bahasa Sundana nyaeta ngeunaan rarangken biasa disebut rarangken hareup atawa prefiks, rarangken tengah atawa infiks, rarangken tukang disebut sufik, jeung rarangken barung atawa sok disebut simulfiks. Nah, rarangken hareup tangtu hidup apal aya misalna nu disebut rarangken di, ka, mang. Nah, dina Sunda mah aya ba, aya barang, aya nasal ya. Rarangken tengah hampir sami jeung anu aya dina bahasa Indonesia oge. Aya ar, aya al, aya aya in. Rarangken tukang ya. Nah, rarangken tukang mah diantarana nu aya dina bahasa Sunda nyaeta an, ana, nana, eun, keung, keun, ing, jeung ning ya. Lamun nu kaasup kana rarangken barung diantarana dian, dialkeun, dikeun. Nah, dina rarangken barung di dieu henteu ngan ukur dua kecap hungkul. Tapi diantarana aya anu bisa dirarangkenan ku tilu kecap. Bisa rarangken hareup tengah tukang, bisa rarangken hareup jeung tukang. Maksudnya pi, ka, eun misalnya ya. Nah, ayeuna nu disebut anu katepikeun ku ibu ka hideup nyaeta ngeunaan rarangken barung. Naon atuh nu disebut tina rarangken barung? Ari rarangken barung nyaeta rarangken anu dipakena babarengan pikeun ngawangun guna atawa fungsi jeung harti kecap. Ciri utama rarangken barung nyaeta upama salah sahiji rarangkenna dilaan, eta kecap teh teu bisa madeg mandiri. Contoh misalna aya kecap bener. Lamun dirarangkenan barung jadi dirarangkenan barung pangkeun misalnya jadi pang benerkeun. Nah, lamun kecap geus dirarangkenan tina bener jadi dipang benerkeun, dilaan salah sahiji kecapna punten, dilaan salah sahiji rarangkenna misalnya rarangken tukang keun dilaan jadi pang bener. Nah, lamun misalnya ku urang ditilik eta hartina teu bisa atau teu bisa madeg mandiri, teu kaharti naon maksudna ya. Nah, terus diantarana deui nu hayang katepikeun ku ibu nyaeta nu kaasup kana rarangken barung diantarana aya rarangken kaan. Fungsina pikeun ngawangun kecap barang anu hartina. Diantarana hal nu patali jeung. Contoh misalna keamanan, kesatiaan, hal nu dikeun. Contoh kaperluan.
Terus nu kadua kecap sifat di mana rarangken kaan fungsina pikeun ngawangun kecap sifat anu hartina kakeunaan. Contoh ya, kaalaman, kakeunaan urang ngalakonan gitu kan, kakeunaan. Teu dihaja, kabeneran, kalepasan. Nu katilu nyaeta ngeunaan rarangken kaan fungsina pikeun ngawangun kecap pagawean anu hartina kakeunaan. Contoh kahuruan. Terus nu kadua nyaeta aya rarangken pangkeun, aya rarangken pikeun, rarangken pika, rarangken pikaeun, rarangken saeun. Nah eta nu kaasup kana rarangken barung. Nah ayeuna nilai kana rarangken anu geus katepikeun ku hideup bieu eta di mana rarangken barung teh nyaeta ayana tambahan rarangken ya, maksudna rarangken di dia leuwih ti hiji ya. Nah pancen nu katepikeun di antarana atau jieun ku hideup kalimah make rarangken barung tina kecap-kecap dihandap. Halus, wijaksana, dahar, nyaho, sapu, dupak, percaya, lalajo, bersih, kumbah. Pake ku hidap ngagunakeun rarangken barung. Sakitu anu ku ibu kadugikeun di antarana. Hatur nuhun, sampurasun, hidap tangtuna aya sumanget keur diajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.